ulah boga rasa urang tia dosaan salaki ka pamajikan ternyata dosa teh lain saeutik pamajikan dosa kana jadi salaki lain saeutik geus puguh tanggung jawab kana jadi anak. Masya Allah, usaha lain saeutik ditina usaha ngabohong luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, puji nu dilantunkeun ku para malaikat, puji nu diucapkeun ku sakabeh makhluk melata, termasuk pujian anu diucapkeun ku para manusia. Ieu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Beuh, Haji Pendi kasep jasa. Masya Allah, sanajan geus kolot ge gagah kene. Kasep luar biasa mun dibandingkeun jeung monyet solear. Salawat salam mugia tercurah keharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, sahabat, tabiin, atba tabiin ila yaumil qiyamah. Nuku kaula sangat dihormati, disayangi barudak nu di bawah umur balik, bersih keneh nyana mah can aya dosaan, bersih keneh can nyahueun ka maen slot, bersih keneh can ngartieun kana jablay, bersih tilok susuitan ya nama. Nuku kaula sangat dihormati, petani nu hirupna sederhana, pedagang anu ngan hukur pas-pasan, pagawe anu gajina di bawah UMR, nyanah henteu mikiran naon, tilok mere nyana mah ieu teh mahugi karangda teh tilok medi eueuh nu diberena. Mudah-mudahan dibere berkah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pejabat, alhamdulillah lurah urang hadir. Mudah-mudahan lurah urang ka sorga. Kajeun Haji Pendi mah ka neraka ge. Para kasepuhan, para kiai, para asatiz, pan dipandeurikeun kiai lantaran justru ayana sombong takabur asa pang pinteran ayana di kiai, ayana di ustad. Kiai mana? Kiai Supendi. Hasud aya di kiai,
ketika Kiai Rusdi menang berkat, Haji Kiai Supedi teu menang berkat, teu ngomongna sabulan tuh jeng. Ibu-ibu nu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Masya Allah lamun ngomongkeun dosa pohara luar biasa. Asakna urang kabeh ieu lamun dosa diwadahan moal mahi asa. Jelas ya Allah. Hai begitu orang boga anak tia pan ieu seorang kolot indung bapak wajib ngadidik nu jadi anakna. Jelas pagahan salat anak tia, pagahan ngaji anak tia. Pan ku Haji Pendi mah anak andahan di pagahan main gaple. Hei ya Allah, andahan di pagahan main catur. Tetobat Haji Pedi pae asupan ke jero kuburan, tanya ke malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, nyanapan ngajawabna balak genep. Yai hafal balak ji pisorgaeun apa pinarakaeun eta? Pinarakaeun. Masya Allah, komo lamun Haji Pendi terus besusuitan bete kaburu tobat. Begitu pae ditanya ke malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, punyana malaikat disuitan diseret moal kira-kira. Ya Allah, iya aki-aki oon teh kira-kira. Tengah didik nu jadi anak bage geus cukup, jang modal pinarakaeun sagudang dosa lain leutik ieu teh. Duh, anak kuari geus teu dijejehkeun ka ustad senang ngaji ngeja. Malah pan dibawa kuari mah beuh, masya Allah anak teh dibanjakeun dibawa ulin pohara ka indung bapana kuari mah geus teu sarolat kunaon ngajak liburan anak. Beuh masya Allah, ka mana? Ka ditu ka puncak. Ka mana? Ka ditu ieu teh ka hotel sagala. Masa budak dibawa ka hotel? Hei pen, hei biar gaul. Ya Allah ya Rob Gusti nu agung, masya Allah. Mudah-mudahan be anak orang saroleh, amin. Bu hayang teu boga anak soleh, hayang teu mun hayang boga anak soleh timulai urang teh je hubungan ieu mimitina urang wudu heula. Wudu laju salat 2 rakaat, beres salat maca kulhu 1000. Kira-kira ya Allah eta mah mikirna kos kitu. Masya Allah, loba teh kiai atuh bingung 1000 mah geus bae geus kajen teu maca kulhu ge salat be 2 rakaat aya henteu pen. Ya Allah, atuh deuk kumaha solehna anak geus lah teu kudu salat geus 2 rakaat wudu be pen, wudu kaburu henteu ngala wudu. Masya Allah, teu kira-kira asana ieu mah teu babanyo acan meureunna. Geus mah aki-aki boh hapeuk atuh geus pen minimalna maca bismillah. Osok henteu maca bismillah sagala po. Hei
di bobogaan salaki ibu aya setan nongkrong. Setan Masya Allah sedengkeun eta mah setan teh buukna geus putih kabeh. Ya Allah, lamun teu maca bismillah kemudian hubungan maka setan milu ka jero. Ka jero naon? Teu ngarti setan mah. Keluar sperma atau setan geus sarua keluar sperma jadi anak atau percampuran berarti anak urang jeung anak setan. Jelas? Masya Allah tuh. Engke kiai eta kos kumaha bedana teh ya? Bedana ya Allah anak titah ngaji teh ya Masya Allah hese jasa andaan main naon. Euy. Nah, teman slot kikihan aneh heran. Ya Allah ya Robi. Tuh. Duh Gusti, Masya Allah luar biasa mantakan minimal maca bismillah. Dipakai ku Haji Pendi. Masya Allah dekubungan jeung pamajikan maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan setan ragag. Barang di dieu lain setan nu ragag nyanana nu ragag. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hiji baheulanan teh urang teh Masya Allah sagudang dosa titah ngurusan anak, titah ieu teh ngadidik anak geus teu kadidik ku urang, cukup jang eta modal ka neraka. Geus disambut Haji Pendi ku malaikat Jabaniyah. Alhamdulillah deh. Malaikat Jabaniyah teh ya eta penjaga neraka pen. Ya Allah Gusti nu agung tuh lamun Abah Haji Masya Allah nyana mah geus disambut ku malaikat Ridwan. Pohara luar biasa lamun Abah Haji Supendi mah ku malaikat Jabaniyah nyana mah. Gusti nu agung Masya Allah pen ulah boga rasa teu boga dosa. Pamajikan teh ya ieu kan wajib kudu dinapakahan. Ngarti pen saeutik. Hai pamajikan wajib nurut ka nu jadi salaki, lamun teu nurut ka salaki ieu teh nusuz teh dikutuk ku Gusti Allah. Lamun geus Allah ngutuk pasti malaikat bakal ngutuk luar biasa. Bendu salaki teh ya dina peuting eta lantaran pamajikan teh ngahewaan, ulah dikira bakalna ieu terus be ngadoakeun kutukan para malaikat-malaikat ka para ababan ka awewe. Jelas pe? Kudu nurut nu jadi pamajikan. Ya kan? Nurut ge lamun jelas napakahna. Salakina sok mere duit napakah per hari misalna 200.000. Ya kan? Jelas. Karakta di mana mah salaki mere duit pamajikan teh wajib kudu nurut, tapi lamun salaki pelit kos Haji Pendi tilok mere duit eta teh rikri. Ketika salaki hayang pamajikan teh nolak embung teu doraka tama boga urang. Ya Allah tuh kudu diparaban aya hebat. Masya Allah tah aya we di dieu salaki nu telok mere duit aya we loba eta mah asana anak buah Haji Pendi kabeh. Ya Allah ya Robi tah cak Haji Pendi teh waduh daripada puyang mah ya aya 100.000 berarti kan ngan ukur setengah doang eueuh masalah tek be berarti sapotong bae pen mana nikmat ji. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah tah urang Haji Pendi ketika geus teu ngurusan sapamajikan teu bisa bere napakah maot engke jaga dina poe kiamat pamajikan bakalna nungtut ka Haji Pendi. Masya Allah keur di alam dunia mah bisa nyebutkeun aa
abang, akang, yayang, yayang pepen. Engke mah jaga dina poe kiamat. Gusti pamajikan teh ngomong, Gusti, ieu lalaki anu teu boga polo baheula di alam duniana. Nyebutna kitu boga polo. Itu orang sangiang. Urang sangiang, urang pondok. Ya Allah, make hayang mere duit tilok nuntut ieu hutang pen bakal sedengkeun teu boga duit jaga dina poe kiamat geus eueuh harta teh ieu kabagusan Haji Pendi dibikeun ka pamajikan teu cukup kagorengan pamajikan ditumbreukkeun ka Haji Pendi terus Haji Pendi diseret ka neraka sementara pamajikanna ka sorga. Ya Allah ya Rob Gusti laju engke di sorgana jeung saha dikawinkeunana atuh jeung Mama Rusdi bakalna. Ya Allah ya Robbi Gusti nu agung Masya Allah tuh rugi luar biasa. Ieu kan sagudang dosa boga ka pamajikan mungkin pamajikan ge sarua sagudang dosa kanu jadi salaki. Jelas Masya Allah aya eueuh awawe anu sok nawaran peuting ka salakina aya heuy tas salat isya dangdan ulah make calana nawaran ka salaki endek moal nawaran endek moal osok tilok nawaran. Ya Allah tuh awas ketika salaki hayang teh ya ngomong legenda teh carape cara redang tarunduh. Ya Allah aya anu kitu loba dosa luar biasa. Masya Allah ulah boga rasa urang tia eueuh dosaan salaki ka pamajikan ternyata dosa teh lain saeutik pamajikan dosa kana jadi salaki lain saeutik geus puguh tanggung jawab kana jadi anak. Masya Allah usaha lain saeutik ditina usaha ngabohong luar biasa. Dagang karung Haji Pendi jelema jol be Haji Asep meuli terus eta teh kan kawe hiji anu dibeli teh kunaon jerona aya kawe tiluan pen borongan Kiai borongan. Hai tanggung jawab bakal. Masya Allah salain saeutik anu dagang teh ngabohong ieu kan bakal dipenta pertanggungjawaban dina poe kiamat. Atuh berarti kan ieu tina perdagangan BG sagudang dosa endek di pelebah mana pi sorgaeunan apa jelas beaku ngaji. Ya Allah ya Rob Gusti doagu Haji Pendi diangkat jadi lurah di lurah lain lurah ieu ya lurah Haji Pendi bu lurah ieu mah bager ya nama saeutik. Masya Allah aya bantuan panti luhur tek bejang disalurkeun ka masyarakat. Masya Allah aya nama anu disalurkeun pan aya anu diguntingna sabaraha eta pan anu diguntingna 75% loba teuing teh marahnya paling 25% lah nya. Ya Allah ya Robbi Gusti do agung Masya Allah. Hai ulah ngeunah hirup teh asa boga duit sorangan eta titipan ti luhur ka endap jang masyarakat terus be dipotongan beuh Masya Allah tanggung jawab jaga dina poe kiamat itu lain leutik dosa sagudang dosa luar biasa. Atuh komo datang ka ngajual laut mah Haji Pendi dipager sagala. Masya Allah eta pemikiran pagar datang ke huisan Haji Pendi ayo tetobat paeh pisareden malaikat Jabaniyah kan.
Masya Allah cak Haji Rusdi hadena aing mah teu jadi pejabat, jadi ieu teh ustad doang, jadi kiai terus Masya Allah pohara Haji Paita teh Haji Rusdi kuari jadi ustad ngan setiap magahan ngaji, setiap ieu teh mapatahan hayang dibayar. Ya Allah, apa itu tidak dosa? Dosa luar biasa. Atau kiai tinggal kiai diseret bakal ke neraka. Jelas. Duh, Masya Allah, pohara luar biasa. Ieu pidosaeun kabeh. Sedengkeun ieu kabeh mun ditanya hayang ka sorga apa hayang ka neraka? Atuh pasti jawabanna kabeh hayang ka sorga. Tapi kan Masya Allah teureun-eureun terus be urang teh lain mendulang pahala, lain beribadah ka Gusti Allah sapopoe ieu teh dosa nu aya. Kuari deuk ditanya ieu, pen, sapoe ieu maca Quran sabaraha lembar? 2 juz. 2 juz. Sohor. Eueuh tampang. Ya Allah. Tapi neulean jablay geus sabaraha kali poe teu kaitu mata urang poe ieu apakah loba dipake neuleun Quran, apakah loba dipake neuleun nu teu pararuguh ieu teh. Masya Allah aya Haji Pendi di jero kamar besugan teh keur ngawirid neuleun HP. Ya Allah barang diintip ku kula neuleunna nu keur wik-wikan eta nu manta kula nyebutkeun Kiai Mama Haji Supendi BF eta kos kitu. Ya Allah ya Robbi, apa itu bukan dosa? Kan dosa luar biasa. Masya Allah, lain saeutik jelema kuari teh ongkoh boga pamajikan tapi kan beuki keneh neuleun anu kos kitu kan. Urang dieu pen atau ayah tadi sekitar orang gak ayah. Masya Allah parah. Cak Haji Pendi teh ya diparentah ieu teh boga pamajikan datang kedua katilu kaopat Masya Allah kawin deui Haji Pendi nyandung parah. Ari ngomong nama sunnatur rasul babau kunaon teu balik-balik kanu kolot dinu ngora masa sunah rasul kos gitu. Kira-kira ieu lalaki lamun kos kieu penting digantung henteu kira-kira tuh gantung Haji Pendi kira-kira Bu. Ya Allah ya Rabbi. Apa itu lain dosa? Kan dosa ari ngomong nama ibadah tapi kan terus be dosa lain leutik Masya Allah datang kages bebeakan imah bea kakarak balik deui kanu ngora kanu kolot bolon teh lalaki eta bolon teh. Ya Allah imah geus aya geus bagus kendaraan geus aya ai prak nyandung kuari teh beak imah beak motor beak mobil balik deui kanu kolot uyuhan ditarima kanu kolot akan set pandeta kiai ngomong kos gitu aya di panggung aya di panggung. Hadirin waladirat rahimakumullah. Masya Allah horenganan nu jadi bapak ieu teh dosa tanggung jawab loba jasa nu jadi salaki tanggung jawab salaki teh loba jasa dosa nu jadi pamajikan teh dosa anu jadi pedagang teh ngadi teh nambahan dosa anu jadi pejabat luar biasa golede dosana hatta anu jadi ustad jeung kiai ge Masya Allah sapopoe dosa nu aya. Duh Gusti nu agung Masya Allah. Tapi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sanajan urang ieu gede dosa pohara luar biasa dengan ayatna bulan anu suci hari-hari anu suci anu kabita luar biasa umat barara heula umat Nabi Musa kabita umat Nabi Isa kabita luar biasa
Allah nyadiakeun jang umat Nabi akhir zaman Ramadan, sehingga dengan ayana urang bunga kadatangan bulan suci Ramadan ieu adalah muruluk dosa-dosa kabeh anu dimulai ku urang teh ngurusan anak, ngurusan pamajikan ngurusan salaki kabeh. Insyaallah ketika urang bunga ngahareupan Ramadan insyaallah bakal dihampura dosa. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah, dek ditanya bunga henteu ngahareupan Ramadan asana rada kapaksa asana atuh dek kumaha bungahna kiai kunaon beuh Masya Allah hutang urut pamajikan melikeun kutang tahun kamari can kabayar datang ka ayeuna kunaon atuh teu kira-kira pamajikan sagedeung-sagedeung paket asal aya Assalamualaikum paket tah awas. Masya Allah iya kan penyakit eta teh leuwih-leuwih ti kanker eta teh. Masya Allah sakedeung-sakedeung paket asana sakedeung tereh paeh Haji Pendi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bunga man fariha bidukhuli Ramadan. Masya Allah sahaja lemanu bunga datangna bulan Ramadan haram awak teh ka neraka atuh nu mantak haram ka neraka atuh ieu teh berarti kan dihampura dosa ya. Diampa di mana dihampura dosa insyaallah urang kabehan ka sorga. Amin ya robbal alamin. Masya Allah mantakan wiridan endek bulan puasa bunga teh identik ke jeung senyum jeung seuri geus berarti ti kuari mulai nyabu ti mulai kuari seuri bege seri be kunaon ieu seri be bunga kami mah dek bulan Ramadan seri be di jalan seri di imah seri di dapur seri di kamar mandi seri asana tereh dibawa ka grogol. Ya Allah ya Rabbi istimewa sangat luar biasa. Masya Allah duh kiai orenganan pohara luar biasa bunga ngahareupan Ramadan. Kami ieu teh bunga luar biasa tah ketika anu tatadina mah beuh eungap ngahareupan Ramadan kuari bunga ngahareupan Ramadan itu bagian daripada mi'raj. Mudah-mudahan orang bisa di-mi'rajkeun ku Allah. Amin. Masya Allah duh Gusti baheula mah kami tilok puasa kuari mah ieu lantaran bunga menyongsong Ramadan kami tahun ayeuna deuk puasa itu bagian daripada mi'raj. Alhamdulillah. Duh kiai horenganan ieu teh ngaapileunkeun kanu jadi salaki teh teu bagus dikutuk ku Gusti Allah beuh kuari mah kami teh deuk bakti kanu jadi salaki teu meunang aya kesang ku kami endek diusapan endek disusutan. Masya Allah itu bagian daripada mi'raj. Alhamdulillah. Endek bu endek mi'raj endek. Masya Allah tuh geus lamun aya salaki tos di mana tos digawe tos dagang atau tos naon be kesangan susutan ieu beuh sarua kejeung ngahatamkeun Quran 3 kali. Tuh jelas bu ngunyusutan kesang salaki sarua jeung ngahatamkeun Quran 3 kali kabitah henteu endek moal ya Allah ya Rabbi mi'raj mantakan yuk taekeun kuari ku urang anu tatadina urang tia lamun ngariung pamrih kana berkat kuari mah geus teu hayang kana berkat itu geus naik ta ustad naik kiai berarti kan geus di-mi'rajkeun ku Allah subhanahu wa taala insyaallah aya dina ridho Allah subhanahu wa taala. Amin. Duh Masya Allah baheula mah teu meunang aya sumbangan ti luhur ku RT ku RW ku lurah disuntik luar biasa. Oh cak lurah teh kuari mah horenganan teu meunang ieu teh dibikeun ka masyarakat sesuai dengan hakna bahkan kami siap ngorbankeun harta pribadina. Masya Allah tah ieu lurah nu kieu teh mi'raj ngaranna moal aya deui atuh aya lurah sangiang mebager jasanya nama emang naha lurah Haji Supendi. Masya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah
yuk anu tataina ngabaikeun urang teh kanu jadi anak kuari diperhatikeun anak urang teh dijejehkeun ka ustad senang ngaji ieu teh ieu senang nyaho kana rukun wudu senang nyaho kana rukun salat ketika urang mulai pemikiran teh ka anak supaya urang teh terus be anak dididik nyaho kana bab-bagan agama ieu bagian daripada mi'raj. Alhamdulillah jelas Masya Allah. Endek kumaha orang ngurus anak lamun anak iya berarti ya bapak sibuk luar biasa, ibu sibuk luar biasa, indungna sibuk, atau iya anak tia kamana saha nu ngadidik malah dititipkan kan kata tangga, dititipkan ke pembantu. Masya Allah tak iya indung anu kudu ngadidik, bapak anu kudu ngadidik, maka yu urang mi'rajkeun awak urang, perhatian orang pusatkan kanu jadi anak orang, insya Allah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika orang geus mi'raj mudah-mudahan orang bungah ngahareupan Ramadan, mudah-mudahan orang dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere daek ngalaksanakeun puasa sehingga orang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa anu ku urang tia ditumpuk-tumpuk satahun, insya Allah ieu bakal dihapus kabeh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ka ngajerit ieu tia iblis setan luar biasa ngejerit dahsyat, suara jeritan iblis padenge ku anak buah nasa dunia kabeh. Datang anak buahna, Masya Allah, aya naon bos, nyebut lagi bos, ada apa bos? Cak iblis teh ajur hancur rusak kami teh kunaon disulam seuna baroga dosa manusia teh maneh geus ka dieu ngaprak ka ditu ngaprak pohara luar biasa, geus datang ka dipohokeun padahal mah geus jadi haji, padahal mah geus bulak-balik munggah hajina ti leuletik malah mah bahkan geus umroh lagi bulak-balik, tapi kan kumaneh teh pernah di peureman matana ongkoh ki haji ongkoh mawaan jablay. Aya tahu ayo ongkoh ki haji ongkoh main bola bae, ayo ongkoh ki haji ongkoh main catur bae, ayo ongkoh ki haji ongkoh neuleuh BFB, ayo aya kan. Masya Allah kan rangkaian eta pohara, tapi kuari ki haji eta ngahareupan bulan puasa nyana teh bunga beuh menyongsong Ramadan atuh dihapus kabeh dosa-dosa ieu nu nyieun ngajerit. Masya Allah urang bersyukur, alhamdulillah, amin ya Allah ya robbal alamin. Iyalah Ramadan anu sangat luar biasa, Ramadan anu sangat dibanggakeun min khoso isi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk umat sang baginda, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka orang bersyukur ke Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kahirupan pasti loba problem, yuk orang pecahkan problem tetap melalui orang teh optimis ke Allah subhanahu wa ta'ala, lobakeun maca sholawat. Ketika orang loba hutang, insya Allah diberi jalan pikeun jang mayar hutang, amin. Ketika orang sulit kehirupan, insya Allah diberi mudah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang boga anak bandel, insya Allah diberi soleh ku Allah. Ketika boga anak encan menang jodohna, insya Allah diberi jodoh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk lobakeun sholawat istighosah dengan bacaan assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni 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 sari'am biizzatillah. Apal ente pen? Wah asana. Yuk urang babarengan baca assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni 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 sari'am biizzatillah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika
wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'am bi izzatillah assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'am bi izzatillah mun kula macakeun ngucapkeun ajaztukum jawab qabiltunya ajaztukum alhamdulillahirabbil alaminnya itu sholawat istighosah manfaatna gede jasa baca setiap ba'da sholat 3 kali setiap ba'da sholat 3 kali lamun penting bisi kurang dek dilobakeun mangga baca 44 kalinya lamun penting dek dibaca 44 kali atau setiap ba'da sholat 3 kali minimalna sakali setiap ba'da sholat insyaallah diberi jalan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin dicukupkan sakieu mau izoh ti kaula mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya barokahna bibarakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'bana baligna Ramadana hasil maqasidana bil khair baligna Ramadana hasil maqasidana ya Allah barik lana ya Allah fi masjidina wa fi majlisina wa fi ribatina wa fi ahlina wa zurriyatina wa jarina wa qaryati sangyang ya Allah fi hadhil qaryah barik lana ya Allah fi jarina wa qaryatina bi hurmati habibikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.